Bismillah nyalindung ka Gusti nu Maha Agung. Bismillah nyalindung ka Gusti nu Maha Agung. Ngedabang jia pangariksa para abdi-abdi seni sejak ngaguar acar sawer panganten gelumbung jalan rahayu ngebat arah ramai awalnya keporasa ngaji kasih lahir batin dipatkan nikah terima kasih lagi rame semua antara hidup dua omat kali kana kawit entet tetep tepung rasa dumeling asih mandiri nganci asih lahir batin tumut ka babaga sepuh tawas na hidup mo Gusti kunci gedung kebahagiaan aya di seputami undut mah anggur doana sanggang tingkring lagi rabi pamungkas kanu ngariung nada jembar pangaksami nada jembar pangampura saking itu nu kapihat turu mengingat aya bergana kanggo pengantin sakali amin ya rabbal alamin mugi Gusti alhamdulillah menimbang jaga ina payana aki cu syukur katingali di payunan aki meniparang terus ngelengen teuing ngabandaleun atuh kebat-kebat datang tina sadaya pada karumpul bangsa aki tapi sadaya urang perlu manggung berang gelaran orang sadok-sadok kala kamu kawasan
Sangkan kemelengkung bekas nyalahan sanes kitu kenapa nayagan beres kieu kurang rajahan selaku aki raja pun sampun kelebah agung nu kagungan pun payapun jeung kadang sakarsana kawasan di langit pating kadip di bumi pating kubisi kumalik di alam lahir eta bari puji syukur terbahagia kesangka alhamdulillah alhamdulillah raja doa doa raja raja benar balik Allah dina ati anu dina rasa rumah saya tadi hati anu masuk dina iman dina Islam kita Al-Qur'anul Karim doa Allahu Akbar Allahu Akbar gitu ya leuk sanuk-sanuk mangati bral kayaknya gerap papak tanyakeun bral Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
urang. Manisan itu gelis nanya Aki jika kami ya tinggali. Allah, gelisnya na itu tinggali. Kau mau dibandingkan sareng ibu Hajar Loli mah paling dia. Mana bisa daya sepuluh abdi paling dia. Nggak seorang teh iya. Sampai mehna orang karep pula menjadi orang silaturahmi heula sakedeung heuh. Halah sayang. Yo sayang wae eta teh salaki batur. Maaf. Kalau orang tidak penting silaturahmi mah heula. Kan itu. Naon tong sok jeung hot, tah mana deui heula. Aduh, atur dulu sadayana. Kumaha hasil? Naon jeung hasil wae. Langsung gue beli dia ibu Hajar Loli gitu beli dia. Iya, ibu Hajar Loli ya. Aduh ibu. Atur nuhun ibu Hajar Loli. Iya, ibu Hajar Teti. Anu mana? Anu mana? Ibu Hajar Teti beli dia. Kayu mana kabali dia? Masa dia. Nama ibu. Aduh ampun sih ini kena bisa. Ampun. Syukur, adik. Tadi dong. Adik, terus.